gentur kang tinutur gentra kang sinarita rilis kang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiosaken kawontenan padepokan Ketrawinangun panita kalamayar magantian Bambang Adi Setraningrat Kasar Putra Murid Muhadin Ipanika Pengawakan Ipanita Jangkung Gede Simardada Bewo Simrustaya Papadana Pasemon Lirbang Barongan Upamangan Dikageleger Kadialas Bengkah watak wantos panita suku diwawak buta diri teraking reseki tapi sok sanajan ieu panita wujudna buta istulung parantos ngajauhkan tina rasa takabur nyatana parantos nebihan tina rasa kadengkian kasasami parantos saciduh metu sakecap nyata weruh saturung winara Unira kangandika kasih anak amat Haji Setraningrat siap kadi kaharep diukna ama sangat sono nutaya papadana hidup kalanun ama kepina dama putra Haji Setraningrat nampi karena pembagai selera panjenengan Kangjeng Rama kalayan unyuk sumangat ngahaturkeun semasung kemukoh kunyuk panjenengan kasih agnuhun sembah pangabakti hidup dak terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pundi mastaka kalihna tieta tina loro pikakapatan mugagung secukup lumur jemar kapung tena anu katedag kawanun Kangjeng Rama atuh sawadinya kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngamalum kana kasalahan jadi anak kawayan unyuk sumaya atuh aya pikersaeun naon purwakal Kangjeng Rama kersa nimalan putra kaulanun ama kieu sategesna pangna dicalukan ku ama kadi saperkara amaterik negrakeun rasa kasono kanu jadi anak timalan kaulanun sami bae kaduana tita amate negrakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan murah jeung asih nu kagungan abdi-abdi sadaya dumasar kana hal eta manusia diwajibkeun syukuran ka Gustina timbalan kaulanun ai pangna manusia kudu syukuran ka Gustina bongan manusia keneh mika butuh kana kagunganana sabab lamun diudag ku kanyataan bujeng hingga anu dipika butuh ku urang sapopoe dalah urangna oge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan jadi sairing dumadi sarengkak saparipolah urang teh kagungan Gusti ya laras kawanun jadi yakin lamun diudag ku kanyataan gerape eta kanikmatan pangeran anu geus teu kaitung lobana ku urang bujeng hingga ti tahun ka tahun ti bulan ka bulan ti poe ka poe sanajan ti jam ka jam kanikmatan pangeran tetep geus teu kaitung kajataanana eueuh kiceuk nu kapikeun eueuh rengrap nu kaliwat
gular-gilarna panon tanpa make oli di dieu manusia teh kari narimakeun kana nikmat kagungan Gusti anu geus asup ka baju miraga sukma ka urang. Terus kaulanan Kangjeng Rama lebah di tak itu ngan kade cing inget fungsi atawa eusi tina syukuran urang kanu Maha Agung je kudu daek migawe kana naon rupaha parintahanana ngajauhan kana cegahanana. Laras kaulanan ama jadi ai syukuran teh kasep lain nanggap wayang lain nanggap dog-dog jeung reog lain nanggap pangaosan tak nanggap pangaosan mah eta mah tolabul ilmi. Ai syukuran teh nyaeta urang teh migawe kana parintahanana. Los kaulanon contona kumaha contona ama urang di mana kelempang kahujanan di jalan leres tuluy we urang teh nyimpang ka hiji imah anu maksudna teu kurang jeung teu leuwih urang teh dek ngieum payung timalan Kangjeng Rama sangeusna dibere payung eta ku nu boga imah terus urang teh nganuhunkeun sangeusna nganuhunkeun urang dirig-dig init bari eta payung dikelek lain dibukakeun cenah meureun ceuk nu boga imah teh eta teh payung teh rek dipaok kitu ongkoh ngieum payung meureun keur tiung supaya ulah kahujanan tapi naha eta payung kalah dikelek aya hujanan terus jadi pasti bakal nimbulkeun kacurigaan kanu eta boga payung. Oh, laras ama. Tah, anu matak ceuk dina kateranganana kitu. He manusia, lamun anjeun nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami, engke rejeki bakal tambah deui. Timalan kaulanun. Talebah deui dieu geraprak. Syukuran teh gerak pigawe parintahanana di mana urang geus migawe parintahanana yakin bakal kapetik hasilna ka ala buahna di dinya. Tapi nadama kaulanan Kangjeng Rama nuhun pisan ama. Tah sajabana ti eta ama panganyalukan hidup ama teh melang. Timalan ama melangna kalau jadi anak lain anak sieun di tenggelan batur lain anak sieun di roga haladeungeun tapi melangna bapa kalau jadi anak sok sieun anak teh labuh ku laku runtag ku akhlak hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna bisi maneh kabawakeun ku alam modern kiwari bisi kageleng ku roda alam bisi alut-alutan kana jalan anu dilarang ku agama jeung dari gama kade bisi kabawa kanu teu puguh mabok-mabokan main jeung sajabana teh ulah eta teh dilarang ku agama jeung dari gama. Laras kaulanun Kangjeng Rama kade sabab di dieu cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana melak hade bakal kalah hadena melak goreng bakal kabawa gorengna ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng timalan ama kade ama mi HP ceuli ama mi HP panon lain ceuli jeung panon ama dipinahkeun ka inya ka hidup tapi nganu harti ceuli mi HP so teh mugadenge ama teh boga murid salah lampah mi HP panon ama teh mung nempo
boga anak laku lampahna nirsa di malam kaulanun ama ulah mahiwa gerak anguran gerak tolabul ilmi sana geuning ceuk basa ayeuna mah wajib belajar tapi nodama kaulanun ama wajib belajar teh tong ayeuna ti baheula ge geus aya naon ama cenah geuningan tolabul ilmi paridatun tuh tolabul ilmi paridatun anu pihartieunana satiap jama diwajibkeun neangan ilmu ai ilmu teh kanyaho mun urang geus boga kanyaho omat ulah olo-olo komo mun kabatur ngajago engke urang bakal disebut bodoh tungtungna jadi boloho tuh tapi nodama ama ya nampi nuhun yakin geuning ilmu teh kitu heueuh lamun urang tanpa boga ilmu deuk kumaha deui sabab aya ilmu teh anu jadi oborna ati manusia di mana urang keur poekeun kapanai boga ilmu masa saat urang teh boga obor jeung teu berat mamawa tapi omat eta ilmu teh ulah dipake salah komo ayeuna neangan ilmu make jeung dipake salah kuat di kadek kuat di teungeul kuat di bedil urang mah ulah neangan ilmu kuat di bedil kuat di kadek kuat di teungeul urang mah urang geraprak geura neangan ilmu teh ulah aya nu neungeul ulah aya nu ngadek ulah aya nu ngabedil pek pikir tapi nodama kaulanun ama nah urang teh mending kuat di teungeul mending awan nu neungeul nya mending teu aya nu neungeul ayo nah urang teh neangan ilmu teh mending kuat di bedil mending awan nu ngabedil mending teu aya nu ngabedil ayo nah urang teh mending kuat digebuk mending eueuh nu ngagebuk mending teu aya nu neungeul ayo hak nyun eta kahayang cenah ayeuna jelema nepi ka atrok-atrokan neangan ilmu kuat di kadek kuat di bedil kuat ku teungeul geuning kurnyung karung mah ngaringkuk teu bisa naon-naon anu matak eueuh kasempetan deui keur maneh ayeuna jeger-jegeran hirup sabab aya sisi niranana kumaha sisi niranana ama kieu dalima di sisi pager buah tangkil di pulungan hartosna jelema nu ngaku jeger di bedil jeung di karungan tuh paneta oh leres ama nepi ka paburisat jelema-jelema nu kabur nu kaleuweung anu dudukun mung katewak tu geuning eta salamet mah geuning eta dipikahayang ku sararea entong boro ku kiai ku ajengan ku dalang ku bangsat ku copet salamet mah dipikabutuh nya leres pisan ama lebah dieu kasep salamet we urang mah anu diteanganana teu pinodama tapi syaratna salamet teh kudu kumaha hirup teh teu pinodama kudu bener kudu bagur kudu pinter teu pinodama jujur nu matak satria teh ulah leupas tina 4 perkara hiji satria ulah borangan kadua satria kudu jujur katilu satria sepiing pamrih kaopat satria ulah ngaluarkeun cipanon sanajan sakumaha menang peristiwa teu pinodama Kangjeng Rama oh ama pangna nyarita kitu teh kasep ama teh geus kolot geus cuut ka hareup geus hurut lengkah panon geus karasa rada surem maca oge kudu make serep kacamata ceuli geus saliwang irung geus mararepeg
suku ampel hese dilengkahkeunana hiji ciri ama teges kolot geus cueut ka hareup geus surut lengkah hiji waktu ama bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maut pingaraneunana urang dek kasyahadatang syahadu rek nampak urang kamana jalan poe naon urang ini naon anu rek dibawa ku hal eta nu bakal dibawa urang teh amal perbuatan Adam Ituna dahulu lisu batara asmara tea Gening ama biasa nyanyi ama jeung oma irama ti 7 bulan ama babarengan tapi noda mah kawanun ama tak hal eta kade cing hati-hati hirup di alam dunia tah gitu jeung deui abus kana istilah cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tapi noda mah ai kuleukeun mah dikeureueuh urang jalan bener sugan we atuh gerapek pikir kumaneh lamun urang hirup teu apal di bag-bagan agama aduh bakal linglung hirup bakal paremun obor teh tapi noda mah ama kade cing hati-hati supaya kaharti ku akal urang teh asa ti mana deka mana tapi noda mah urang teh asa ti inung bapa asa ti nini aki asa ti buyut ti bao jangan wareng udeg-udeg kai siwur jeung sajabana nya kaituna mah urang teh asa tina babu hawa tapi noda mah kaulanun asa tina ti babu hawa asa ti babu hawa ti dituna cenah eta babu hawa teh ceuk katerangan oge asa tina iga burungna Kangjeng Nabi Adam ditetelakeun ceuk hadisna oge asana acina bumi ciseuneu cai angin jeung kade cing hati-hati cing inget yen eta Nabi Adam teh diterangkeunana asana teh tina bumi seuneu cai jeung angin ta eta ari eta bumi seuneu cai angin cek hadisna asa tina Nur Muhammad tuh nyaeta Nur Muhammad teh cahaya 4 perkara hiji cahaya hideung hakikatna bumi 2 cahaya bodas hakikatna cai 3 cahaya koneng hakikatna angin 4 cahaya beureum hakikatna seuneu tapi noda mah ama cing sok apaan je naon teh ama cahaya 4 perkara teh naon hiji-hijina teh cahaya hideung hakikatna bumi cahaya bodas hakikatna cai cahaya koneng hakikatna angin cahaya beureum hakikatna seuneu daheuh syukur dupi eta anu tadi ka kupingku kaula mah naon Nur Muhammad oh Nur Muhammad tapi noda mah cek hadis eta Nur Muhammad teh asana tina Nur anu maha suci Nur anu maha suci nyaeta tina johar awal oh johar awal ngan samet eta buntu margi sabab geus diterangkeun ku hadis jeung ku Quran eta johar awal teh bibitna 7 bumi jeung 7 langit katut pangeusina
jadi anak itu mah tadi cek dalil asati Allah teh nyaeta asatina johar awal teh. Oh gitu ama. Nyaeta sifatna caang padang. Deui gulungna dat jeung sifat. Dat jeung sifatna maha suci. Oh leres pisan. Da kakara we jeneng asma. Asma naon? Asma Allah. Asma Allah teh nyaeta cahaya beureum jadi hakikatna lapad alif. Sabab ari Allah teh nyaeta anu diwangun ku aksara alif lam he. Nyaeta cahaya beureum jadi hakikatna lapad alif. Dupi cahaya koneng apa? Cahaya koneng jadi hakikatna lapad lam awal. Dupi cahaya bodas. Cahaya bodas jadi hakikatnya lapad lam akhir. Dupi cahaya hidung ama cahaya hidungnya eta jadi hakikatnya lapad he. Numatak dirinya aya alif lam jeung he. Jadi we jeneng asma Allah. Dupi eta johar awal jadi hakikat naon ama? Tah johar awal mah jadi hakikatna lapad tasjid. Oh gitu kateranganana. Jadi eta cahaya anu kasebut bieu teh kasebutna teh ismu dat teh. Ismu dat hartina asmana dat laisa kamislihi atawa asmana nu maha suci cek ahli padikirana teh disebutna teh latifah teh. Oh gitu ama. Ya kadek tangke urang teh kudu bisa balik deui teh kadinya. Matak aya kateranganana geuning inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asati Allah mulang di kalahna. Nu matak kacida wajibna dikanyahokeunana ti ayeuna. Sabab aya kateranganana deui awaludini marifatullahi ta'ala. Siapa teman-teman urang dek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pek apalkeun. Nyaeta neanganana carana prak geura baca diri maneh ku sorangan ti ayeuna. Geura susul tarekatna anu bisa micin hijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana eta pikir maneh. Tapi nodama kaulanun carana teh geuning cekolot baheula mah rep sidakep sineku tunggal mateni babahanan caturudria dupi catur ama catur teh opat dria angen-angen sir budi cipta rasa panon ulah dipake nempo kanu garoreng cili ulah dipake ngadenge irung ulah dipake ngamu sungut ulah dipake ngucap nyaeta urang teh kudu bisa maca diri sorangan. Tapi nodama kawanun ulah kagoda ku itu jeung ku ieu. Sabab geuningan urang meme salat geus ditetelakeun. Kumaha ama? Kumaha geus ditetelakeun meme salat teh wudu heula. Nyaeta urang teh kudu ngumah leungeun 3 kali, ngumah syuku 3 kali, ngumah irung 3 kali, ngumah beungeut 3 kali. Padeta geus ditetelakeun. Anu harti leungeun 3 kali ulah cokot-cokotna lamun lain cokoteunana eta hakikatna. Syariatna mah leungeun di kumah ku cai hakikatna mah ulah cokot-cokotna lamun lain cokoteunana. Tapi nodama syuku 3 kali ulah salengkah-lengkahkeunana lamun lain lengkahkeunana atawa ulah satajong-tajongna lamun lain tajongeunana. Panon ulah satempo-tempona lamun lain tempoeunana. Irung ulah rek saameu-ameuna lamun lain ambeunana. Ngomong ulah janji sabledagna pikir heula. Jadi atuh nuna letah teh kudu disatukangeun akal jeung elingan maneh pribadi. Aduh. Laras pisan mah. Nanging aya kaula teh taroskeun ka selira panjenengan. Kumaha? Leres ai salat tong make usoli ama. Wah, leres ai salat tong make usoli. Kah. Kade bisi urang pasea tina soal anu kitu teu pinodama
sabab ayeuna teh golongan teh geus loba ngan kade urang mah ulah nyaci kana pamadegan batur ulah nyaci kana golongan batur anu penting golongan itu jeung golongan ieu ge baraya urang wungkul tepungan we cing jadi hade bulur wungkul laras kaula nun tempo mah jelemana we di mana urang dek neuneun kahadean ka batur ulah kahalangan ku golongan tapi cing inget manusia teh wajib nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titilem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek saha bae di mana wae pak rara tulungan lamun aya jelema tulunganeun teu pinoda mah kumaha tadi teh perkawis usoli bener naon ama usoli teh tong dipake salat lamun aya jelema salatna make usoli ta jelema teh lieur oh liur ama liur nah ama dawuh dina kateranganna salat make usoli oh cik ama dek nanyakeun ai maneh mimiti salat naon kaula mimiti salat teh ngangkat leungeun ka luhur bari ngucapkeun Allahu Akbar meureun disebutna teh takbiratul ihram nya ta eta mimiti salat terus wajah tu terus ditutup engkena teh ku awe salam ta eta salat jadi yakin usoli mah tong dipake salat lamun memeh salat hempek oh kitu ama eta aya nu memeh salat nu tara make usoli keun bae teu naon tah mah dina hate ge cukup aya kitu teu naon da anu penting mah salatna anu penting mah memeh salat jelemana aya nu make usoli jeung nu henteu memeh salat jelema we sing ngalakur kadar eta memeh salat dek make usoli heula pek bae da teu naon da memeh salat mah atuh cenah henteu bae cukup pindah hate oge heukeun bae da anu penting mah salatna cenah eta memeh salat teh jungkir heula pek bae da memeh salat mah oh leres memeh salat sama usoli mah nah make dibenceneng naon dipaseakeun anu kitu anu pasea tinu kitu mah anu kareupluk sebenarnya mah oh leres ama anu istilahna mah kalapa ngagugulung monyet pengitan ama ngagugulung kalapa kalapa ngagugulung monyet mah leuh ngagugulung kalapa engke bakal nyaho tapi ieu mah kalapa anu ngagugulung monyet teu pinoda mah kaula nun lauk mijah milu buruk teh nu kitu teh lauk buruk milu mijah pangitan ama leuheung tah mah lauk buruk milu mijah mah jadi alus kabeh narajang eta lauk mijah milu buruk meureun hancur kabeh teu pinoda mah ama kade ulah kabawakeun kuno parasea urang manu penting mah ibadah we anu karena Allah teh lain karena ganjaran lain karena sieun tapi ibadah ka pangeran teh urang teh kudu karena Allah ieu mah aya kapan anu ibadah nu karena ganjaran anu karena hayang dikawinkeun ka widadari kapan wajib setiap wajib teh kapan sepiing pamrih rame gawe tapi nodama ulah panang buruh urang mah hidup di alam dunia tapi nodama soal ibadah ieu ka pangeran timbalan kaula nun kade sing inget urang teh hirup teh di alam dunia teh teu cukup ku saurang sabab huripna urang teh menang batur wungkul tapi nodama mahkuta pan menang batur eta baju menang batur dikancingan oge ku batur init-initan make kendaraan batur bensin oge pan di bensinan ku batur sagala rupa menang batur wungkul tuh batur geus neuneun kahadean hakikatna ka urang aya urang dek naon ka batur dek benci wae dek pasea wae ulah keur ulang mah kasep nampi nuhun ama cenah ama ieu dumeh wujudiu awak buta nyarita nepi ka pelbah kitu keun bae alus malahan balik-balik kanan ama jelema goreng patut awak buta diri terahing resepsi laku lampah teu ceureupan ngewa nya laras kaula nun
pan disebut nage ku batur ngurus tunjung meureun. Ya, mentena pangeran ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung kana kabersihan ati. Tapi noda mah kawanun pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah, kapangkatan anu dipiwegah, kabeh helas eueuh paedahna lamun urang teu iman takwa kana Maha Kawasa. Tapi noda mah kawanun barang ieu Aji Setra ningrat ngadang didikan sareng atikan ti ieu panita. Ingat wa barwata suta pindah kamar wata suta pindah ka kiri-kiri lagi atenira demera suami apa ada pinara pindah marwata suta pindah ka kiri-kiri lagi atenira demera suami apa prata lagi atenira suami pun pada jajar pinara nampir bunuhun laksa ketika bingahan kana nepih ka didikan sareng atikan Kangjeng Rama. Kade ulah boga rasa gengsi urang dumeh biji ti pakampungan ulah teteh sabab anu bakal ngahalangan kana kamajuan urang teh bintang ti gengsi jeung eraan. Aidi demi bener mah urang prak tong make jeung era-era ngeunah kapan urang pan ai cicing di kampung mah sanajan salilana udud daun kawung hirup cicing di kampung bari diharudum sarung tapi hirup teu linglung teu weleh eling ka Nu Maha Agung. Tibatan urang hirup di kota sanajan bogaan tahta bari hirup lampah naon bari hirup ngalampahkeun dosa nganiaya ka jalma pandoraka engkena ge timbalan kaula nu pek cing bener hirup teh cuk geura pulas ama teh kula kulampah maneh cenah murid-murid saha eta teh Aji Setra ningrat teh didikanana didikan saha pandidikan panita kalamaya saha nu hade panama tepi no dama ama ler penra barang ieu panita nuju aja dina guneman catur ngadidik putra siswana kakasih Aji Setra ningrat nyaeta kasumpingan 2 jalma gaya sanes astra jingga dawala anu dina waktu eta lumampah apruk-aprukan nyaeta milarian panengah Panawa Arjuna anu teu aya ti Amartapura katuruk-turuk teu ayana pusaka layang jamus kali musada kagunganana Prabu Yudhistira dina waktu ieu aparat negara di negara Amarta istuning tungteng milarian eta pusaka sareng Arjuna anu teu aya atuh astra jingga sareng dawala oge sami ngapruk kayanana ati kitu Semar teu aya ti kampung Tumaritis kitu kayanana astra jingga sareng dawala anu lumampah jeung tepangon sami akang aduh kan lamang kan mujuhna keur lahir mah ceuy ngan keur batine dek ripuh pisan ripuh kumaha ripuh segala keur apruk-aprukan dek ngarian naon atuh gunungan lapur pusaka lambang kagungan negara teu aya mengkaning pasapah negara teh eusina teh Pancabudi anu dimimitian ku ketuhanan Yang Maha Esa
mangkaning lamun eueuh eta bahaya jelema teh gampang pisan keabusan politik-politikna. Ayana eta lamang kagungan negara teh eusina pancabudi lumayan dewek geus eutik-eutikeun aya teh bisa ngamalkeun gitu. Oh. Ayeuna leungit dunungan pusaka jeung bapa dewek. Eta pot sasarangan kitu akan ditanya. Ting kemana lumampahna ditatanyakeun ka kidu lapur kawetan teu aya kakaler weleh ka kulon lowong bujeng hingga aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng acan leu. Oh. Kasih dawala buru-buru ka dieu kitu. We lojang tepang. Sami-sami akan. Dalaramang sadayana. Aya pangeto. Nuhun ah. Sawarna akan kumaha ya seperti kemarin. Jadi budak yatim netena teh. Ya yatim kumaha? Bapak teu aya. Dunungan lapur, pusaka teu aya. Anu matak di dieu kabeneran dieu aya padepokan, aya kitu pribumina. Aya teu ngabulkan tuh. Ih, saha sada jora jelema. Leres pisan awe. Punten kulan. Wah, aya tamu lingi. Aya pribumina geuning. Sugana aya cai atuh hanaang kuring ieu. Mangga lingi. Ulah kaget. Punten sieun. Lingi Bang. Gusti nu bolotot itu. Tadi bisa kadengieun ge. Saha teh ya anu ti mana? Saha ieu teh mah anu ti mana? Mangga antos. Arep keneh jawi teh tilas leumpang sih. Mangga atuh mangga ngaso heula.
Kadiawangunan yang nerakang samia pada yang nerakang samia pada yang nerakang samia pada ya Panita Kalamaya sareng Aji Setra Ningrat kaget ningali dua orang jama anu kaluluhu Unira Kang Andika Gusti teh naon genggerongna teh kolecer gitu lain kolecer kenal pot tunggu cuma dulu. Wah, hacuran kamu. Nuhun isin. Nuhun kulan. Haturan mang. Nuhun pisan. Ite putra sin. Puna anak ite nun. Kaget aja dulu. Naon? Kagetnya cewek. Ari bapak anak goreng dodonges. Buta. Ari anak nak kasep. Inung na teteno gelis. Teuing lamun kitu mah. Oh. Bade cumaros. Saha teh anu ti mana ieu teh? Saha mang teh? Urang mana anu ti mana bade angkat ka mana mang? Abdi sih. Ya. Sok kanya jawab. Aya alusna mah ku si lain. Naha? Tek ngareureungap keneh beuteung urut leumpang oge dieu lah. Kili kiben dek mah. Soknya tuh kayaknya diajar hanya cari ke pondok letah gitu sokanya si nyindrung ke dia ya itu kalah huruf nanging puntennya setiap acana eta sih nabi teh badai tumaros dupi itu pada pokanaun disebatna pada pokanaun disebatna upami di pesantren mah ieu teh padepokan Setrawinangun. Padepokan Setrawinangun. Setrawinangun. Naon cenah? Setrawinangun belum. Setrawinangun Mahapanita? Iya. Kalebet negara mana? Ka Amarta. Oh, ieu teh masih keneh kareh kabanasapon ku Amarta? Iya. Dupi anu jadi panitana teh salira sih kaula dupi kakasih saha sih lamun dipercaya mah kaula teh panita Kalamaya saha cenah euy manya kudu jauh ka denge heuh saha Cilamaya cenah saha Kalamaya Kalamaya dupi eta puna anak tak ieu teh Aji Setra Ningrat. Aji Setra Ningrat. Hebat tina Aji. Abdi ge kenal sareng Aji dengan Aji Dolacis. Saha ieu? Abdi teh anu katelah masing Bang Jampang teh jago Betawi. Pantas jelema gepeng kieu mah. Nya nyoren bedog baju hidung beungeut beureum untung ngahina sia dupi eta abdi klan nya anu tos ka Masur nya anu tos ka itu ka dieu sa upami dipercanten mah abdi teh anu katelah James Bond
James Bond pika nyologodor gitu eta irung. Tete irung tarompet. Ah nah aya eta irung ku tieu. Nya aya putih molong. Nya kitu babari ngulit bawang sia eta mah. Nya. Aya naon atuh puas sumping ka dieu? Sareng ti mana lini? Tebih abi teh sing. Di mana? Di dieu teh upami ditempuh mah kana 7 dinten 7 bengi. Heh. 7 dinten 7 bengi kalmur abdi teh. Di mana? Upami di percanten mah abdi teh di Singapura sih. Mana Singapura teh? Di Rancakole kaki 2. Oh gitu, aya naon maksud? Mawi abdi teh sing kakuping tadi waktu abdi dipipir da parantos lami abdi teh di dieu nyang kerewe di nyang iuhan. Aya kitu? Asa kataji ku kasauran salira tadi kakuping ku abdi. Maka jeung ngeunaan kana bag-bagan agama kitu abdi teh muji. Wah, atuh sawadina ai padepokan mah da teu aya dicaritakeun. Lintang ti bag-bagan eta pangabisa. Lumawi abdi teh kataji sakan tenane abdi teh bade maguron ka dieu kinten-kinten ditampi ye ditampi wae mangga teh teuing sakur anu bakal dibejakeun mah naon sakur nu apa mah pasti bakal dibejakeun ku kaula nuhun sih wantun sabaraha ngagaji ka abdi nyaon abdi bade masantren di dieu wantun sabaraha ngagaji ka abdi his budakna di dinya ka abdi. Ay abdi kudu mayar mah alim teuing. Di mana abdi boga duit. Yakeun bae sanajan teu mayar oge atuh aya arek niat mah. Ya kitu sae atuh nuhun sih. Cak saira teh. Sieun abdi cek bade guguru we ka dieu sih. Abdi teh hiji rakyat sasat anu katalangsara. Abdi teh sasat jelema anu katalangsara. Jelema heureutpakeun pusat bahan liuk eueuh ragap teu aya ulu nyang kitu cek abdi oge aduh nyaah teuing mah kumawi saha deui atuh bakal mikanya akamang lintang ti urang dieu cek abdi oge tulunganna abdi teh pangaresa wah sae palai ilmu naon sieun aya ilmu mah keur kasalamatan abdi we hirup di alam dunya. Sae alus eta tekad teh mawi da teh aya deui sih anu jangan ku abdi teh lintang ti eta kitu ulan dina waktos ieu teh abdi teh sae mangga jadi anu diteangan ku anjeun teh ilmu kasampurnaan we mudah-mudahan we asa kuat syaratna naon syaratna teh sih kahiji anjeun kudu geus bisa neunun kagorengan kudu geus bisa ngalesotkeun syirik pidik jahil kaniaya iren panase dudupak rumpak ka papada kaula ada sieu mah teu kau panggih jeung jelema babadug wae di mana rek nerap ilmu bener nya sia timuruan ka aing teh lain timuruan ngelingan tah di mana geus urang nuna syirik pidik jahil kaniaya iren panase dudupak rumpak ka papada kaula terus ngasupkeun welasan asihan dedeuhan nyaahan ka papada kaula tadi dinya bakal brai katemong cahaya-cahaya anu bakal nyaangan kana awak maneh anu keur poekeun dina waktu ieu nuhun kan ngan eta ilmu teh moal bisa kapanggih ku maneh margi sabab maneh mah tukang bohong tukang wadul naon kabohongan sim kuring naon kabohongan sim kuring aing ngaran batur dipake aing ngaran sorangan disumput-sumput anu laras emang teh saha ngaran teh geuning eta apa kana bohong abdi mana kitu ge parantos uning ngamun ka abdi wah lintong nanya kaula tah murid kaula tanya sae ku kaula diwalar mang cing saha ngaran mang
Syahajing anu kata Mang teh Astrajina alias Sepot hulu air kapangih gitu pandai saya dibejaan ku si laing nyao sing jagar teuing ieu tukang saha sih saha tukang anu tukang teh Mang Dawala laras eta teh somona ti baheula ge can digenti eta we anger abdi mah cing nya abdi apa di mana abdi we nya selira apa ka abdi di mana cing kuring di Amarta di kampung Tumaritis ya Gusti somohon saha bapak kuring bapak anjeun teh Semar